أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين وعباد المرسلين وعلى آله وأصحابه mana ayatnya. Mana hari jalma ya anu geus datang ieu jalma bil hasanati sartana hiji kahadean la ilaha tegasna teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah balahu mangka eta tetep pikeun ieu jalma asru amsaliha ari 10 pantarna ieu kahadean ai jajahu asra hasanatin tegasna balasan 10 pirang-pirang kahadean waman jeung sing sajalma jaa anu geus datang ieu jalma bisayati sartana hiji kagorengan pala yudja mangka moal dibales ieu jalma ila mislaha kajaba pantarna eta kagorengan ai jajahu tegasna balesanana ieu kagorengan wahum jeung hari ieu jalma-jalma la yudlamuna eta anu moal didolim kabeh ieu jalma-jalma yun kosuna tegasna dikurangan ieu jalma-jalma min jajaihim tina balesanana ieu jalma-jalma sayan kana perkara tobat saha jalma anu geus datang dina poe kiamat
sartana hiji kahadean maka eta tetep pikeun ieu jalma balesan ari 10 pantarna ieu kahadean. Jeung saha jalma anu geus datang sartana hiji kagorengan maka moal dibales ieu jalma kecuali ku balesan eta kagorengan anu sahiji. Jeung ari ieu jalma-jalma eta anu moal didolim kabeh ieu jalma-jalma penjelasan tina ieu ayat. Hari ieu ayat anu mulia eta anu rek ngajelaskeun kana perkara anu pantes anu ginding anu geus dikumpulkeun dina ayat anu suci. Anu mana ieu ayat rek ngajelaskeun tentang saha jalma anu datang dina poe kiamat bari mawa amal hiji kahadean. Kireng-rengan jalma anu mukmin maka pikeun eta jalma bakal menang 10 kali lipat ganjaran tina eta hiji kahadean. Ieu minimalna eta hiji kahadean anu dilakukeun ku hiji jalma mukmin dibales ku Gusti Allah ku 10 kali tina pantarna eta kahadean. Malah nyata sok datang deui dina penjelasan anu sanes mah hiji kahadean dibales ku Gusti Allah nepikeun ka 700 kali lipat tina eta kahadean. Ya dina tafsir Imam Jalalain ngadatang ngajelaskeun la ilaha illallah. Ngajelaskeun saha jalma anu ngadatangkeun kana hiji kahadean maca la ilaha illallah.
maka dibalesna 10 kali lipat tina eta kahadean. Sabab aya hadis anu diriwayatkeun anu mutabaqoh kana ieu ayat anu rek dijelaskeun dina peuting ayeuna. Dina hadis anu diriwayatkeun ti Pangeran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa taala. Jadi hadisnya hadis qudsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bima yarwi an rabbih. Saestuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuhkeun dina hiji hadis anu ngariwayatkeun ieu hadis ti Pangeran Kangjeng Nabi Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Anu mana dina hadis nate inna rabbakum azza wa jalla rahimun. Saur Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ngadawukeun dina hadis qudsina inna rabbakum azza wa jalla rahimun. Saestuna ari Pangeran aranjeun kabeh Pangeran maraneh kabeh teh anu maha agung tur anu maha luhur eta teh dat anu welas asih. Welas asihna Gusti Allah kalayan ka sakabeh makhluknya anu kauninga kurang sadayana setiap makhluk dirizkian dimilikan ku Gusti Allah tanpa kecuali bujang-bujang jalmi anu sehat nu gelo wae ge dirizkian ku Gusti Allah. Teras ditanda rahimiana Allah jalma nu maksiat mudarakah teu langsung disiksa ku Gusti Allah, tapi ditunggukeun dugikeun ka akhir hayatna malah mandar atawa susuganan di akhir hayatna eta jalma kaburu heula tobat tina dosana. Saur Kangjeng Rasul man hamma bisahasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Lamun aya jalma ngamaksud rek ngalakukeun kana hiji kahadean tuluy eta jalma henteu ngalaksanakeun kana eta kahadean sakara niat hungkul itu tuh menaya rezeki abdi hayang mere kasih anuta balam yahmalha eta jalma henteu migawe kana paniatana teh maka eta jalma bakal dicatetkeun keur eta jalma hiji kahadean ngamaksud ngalaksanakeun hiji kahadean ngan
teu aya hidayah jeung taufik keur ngalakukeunana, maka bakal dibales hiji kahadean, dicatat kereta jalma hiji kahadean. Tuluy hadis ieu teh nu mutobak anu nyaruaan kana ieu ayat. Fa in amala kutibat lahu asron, lamun migawe eta jalma kana eta kahadean ngamaksud migawe kana kahadean tuluy ternyata dilakukeun eta kahadean teh, maka saur Kangjeng Nabi katabat lahu hasanata hasron, bakal dituliskeun keur eta jalma 10 kahadean, malah ila sab'i mi'atin ila ad'afin kasyirah, minimalna 10 nepikeun ka 700 kali lipat, malah nepikeun ka pirang-pirang lipetan anu seueur. Daya anu ningali lintang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu keur jalma anu ngamaksud kana digawe kana kahadean. Lamun teu ngalaksanakeun dicatetkeun teh sahiji kahadean, lamun bisa ngalakukeun kana eta kahadeanana dicatetkeun keur eta jalma 10 kahadean, malah nepikeun ka 700 kali lipat, nepikeun ka naon pirang-pirang lipetan anu loba. Tuluy dina eta hadis nguningatkeun wa man hamma bisayiatin falam ya'malha katabat lahu hasanatun. Lamun jalma ngamaksud rek nyin hiji kagorengan, rek ngamaksud nyin hiji pagawean dosa, tapi tetulus ngalaksanakeun kana eta pagawean dosana teh, tah ngamaksud migawe kana pagawean dosa tetulus migawena dibedokeun, maka dicatat ku Gusti Allah eta jalma hiji kahadean. Tuluy lamun migawe pain amalah katabat lahu wahidatun, maka lamun migawe kana eta kagorengan maka dicatat keur eta jalma hiji kagorengan, atawa mupus Gusti Allah taala kana eta kagorengan. Kalayan walayah liku Allah ila halikun, teu aya anu bisa ngaruksakeun ka Gusti Allah kecuali anu ruksak. Ini hartosna jalma ngalakukeun hiji kahadean muamatak nante ngalakukeun kana hiji kagorengan, muamatak ngarugikeun ka Gusti Allah. Numawi dina ayat anu kamari penjelasanana, anjeun Muhammad lain urusan anjeun tentang urusan manehanana urang Yahudi jeung urang Nasrani.
urusan anjeun lain nanti nguruskeun urang Yahudi jeung urang Nasrani eta mah urusan Gusti Allah. Ngabahas Yahudi jeung Nasrani perpecahanana lain urusan anjeun. Termasuk urang sok ngitung-ngitung sok nguruskeun kagorengan batur lain urusan urang eta mah. Orang sok ngomongkeun kagorengan batur lain urusan urang. Anu kudu dipikirkeun mah kagorengan diri pribadi sorangan. Ya. Masalah kagorengan batur mah tong kudu dipikiran. Hari urang masuk loba mikir wae kana kagorengan batur ai kagorengan sorangan tara dipikiran sama sakali. Tara muhasabah sok nyalahkeun we ka batur ai kasalahan sorangan tara diakui. Nu mawi ulah sok mikiran hak batur, hak diri urang we pikiran. Sabab buktina jalma nu doraka moal matak ngarugikeun ka Gusti Allah. Nya. Buktina jalma nu ngalakukeun kana kagorengan moal bisa ngaruksakeun ka Gusti Allah kecuali manehana ngaruksak kana diri pribadi sorangan. Atuh lamun dipikirkeun mah lamun aya jalma goreng ka urang sabenerna lain goreng keur nganyen kagorengan ka urang tapi keur nyen kagorengan keur diri pribadina sorangan. Sabab naon perkara anu dipelakeun ku urang eta nu bakal dipanen. Naon perkara anu dilakukeun ku urang, urang nu bakal narima kana akibat tina eta perkara. Lamun nu dilakukeunana pagawean hade, maka akibatna bakal hade. Lamun anu dilakukeunana goreng, maka akibatna bakal goreng. Ieu pikirnya. Pikir ku diri urang nyalira sadayana. Lamun urang daek ngaji, getol ngaji, khusyuk dina ngajina sanes keur batur. Bisi pajarkeun ganjaran keur batur, bisi bisa keur batur lain, tapi keur diri urang nyalira. Mun urang getol ibadah ganjaranana lain keur nu sejen tapi keur urang sorangan. Ulah mikiran batur nu teu ngaji capek-capek kematak-matak geuring sorangan we sing getol. Keun we urusan batur. Ieu mah gara-gara mikiran batur teu ngaji der maneh ge milu teu ngaji ta eta nu salah. Nya. Sabab hirup mah kumaha pepelakan urang sorangan. Lamun anjeun ayeuna daek ngaji lain keur batur kade. Bisi keur nu mamatahana sanes. Ampun paralun. Nya. Daek ngaji teh bisi keur batur keur kolot lain. Mun daek ngaji ayeuna teh kauntunganana kahadeana teh keur urang nyalira keneh kade inget-inget kade teh. Ya, lain keur batur. Sabab engke jaga di akhirat ieu. Moal aya deui pangsedih-sedihna saur dina kitab Uqudul Jen. Dilalakonkeun engke jaga di akhirat diriwayatkeun aya hiji katerangan nu ngariwayatkeun moal aya deui jalma anu pangsedih-sedih nangke jaga di akhirat iwalti hiji jalma hiji lalaki hiji awewe
anu dipaparin ku Gusti Allah kasempatan keur ngaji eta kasempatan teu dipake ngaji begitu nya hartosna kieu ya urang teh aya kasempatan keur diajar waktu nyalse tempat diajarna aya nu ngajarna aya urangna teu maksakeun diajar taeta perkara teh matak ngajantenkeun kana langsaan kejaga di akhirat moal aya deui jalmi nu pangnalangsana andai kata waktu bisa diputar kembali hayang balik deui ka alam dunya rek ngaji deui malah-malah urang masuk boga pikiran sakapeung lamun ningali budak nu keur masantren ulin ka pasantren andaikan waktu bisa diputar kembali urang rek masantren deui nya na pikir deh kitu terutama nu matak ngajadikeun karuksakan jeung kanalangsaan dua faktor tilu faktornya hiji kasempatan ngaji teh inna sababa kasempatan ngaji teh keur pamuda keur pamudi keur jadi bujang keur jadi lanjang can boga salaki can boga pamajikan itu kesempatan ngaji kan anu kadua wal pirogo didinya kekosongan waktu hartosna kekosongan waktu teh urang boga kesempatan nya waktu na keur ngaji teh urang teh dibere kesempatan ku Gusti Allah teh lain jika zaman baheula zaman Belanda zaman genting boro-boro ngaji rek ka masjid ge teu bisa nya ayeuna mah zaman canggih zaman merdeka lampu caraan di ditu di dieu di madrasah caang di jalan caang nepikeun ka imah caang waktuna sabada maghrib nepikeun ka isya urang teh teu gaduh kasibukan naon-naon sakola geus beres digawe geus beres usaha geus beres nya masak geus beres menyare hayang masak isuk-isuk nepikeun ka isya jiga nu hajat nya nu kadua kakosongan waktu eta anu katilu wal jadah boga bekal naon bekalna heupan urang teh ayeuna teh boga bekal teh ditanggung jawab keneh kudu jadi kolot atuh hartina lamun ini ka pangajian teh urang teh kuat beuteung teh geus kuat geus aya eusian nya ban baheula nu masantren sok jadi alasan teh teu boga bekal nya hartina teu boga bekal nya teh teu boga bekal keur dahar di pasantren hari urang ayeuna teu kudu mau bekal mau beas teu kudu mau kasro da geus buku kasro aya di imah mejikomna aya di imah beuteungna geus dinu tah ieu teh bekal kan maka cek dina eta katerangan ngajelaskeun inna sababa wal pirogo wal jada mufsidatun lil mar'i ayyam mafsada
saestuna kapamudahan kapamudian saestuna kasempatan nya kesempatan ieu kapamudahan ieu kapamudian ieu bekal anu ieu kakuatan anu ieu bisa ngajadikeun karuksakan pikeun jelema pikeun hiji jalma matak ngajadikeun karuksakan kalayan bercorak ragam karuksakan lamun nu tilu eta teu dimangpaatkeun ku urang keur nyuprih kana ilmu. Upami nu tilu eta teu dimangpaatkeun keur milari ilmu eta nu tilu teh matak ngajantenkeun karuksakan kalayan bercorak ragam karuksakan. Di hiji waktos urang tos teu janten pamuda teu pamudi deui. Di hiji waktos urang teh tos rimbitan tos gaduh caroge gaduh bojo gaduh putra gaduh putu. Di hiji waktos urang teh geus teu kabujeng ngaos seueur kasibukan kaditu kadieu seueur padamelan. Di hiji waktos bekal keur nyiar ilmu geus eueuh. Urang ge sibuk meunaan teh neangan bekal. Maka lamun kasempatan nu ayeuna teu dimangpaatkeun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ieu kasempatan bakal ngajantenkeun kana langsaan di waktu yang akan datang. Nu sakapeung lamun urang keur ulin ka pasantren asok kainget dina hate andai kata waktu bisa diputar kembali tuh Gusti meningkane masantren deui ciga baheula. Nya bebas pikiran teh nyari ilmu. Tapi pan geus lain waktuna. Nya paling bisa ke kali-kali meureun diajar teh ka pasantren. Geus teu bisa mondok deui, geus teu bisa bersungguh-sungguh di dina belajar. Ieu kakara didunjak kasenang kasenaon teh kana langsana teh. Anu bakal ngajadikeun kana langsaan anu panggede-gedena engke jaga di akhirat. Ketika ditanya ku malaikat, anjeun hirup sabaraha puluh tahun di alam dunya teh? Abdi teh Yosua teh dugikan ka 60 tahun umpamina. Jeung malaikat teh nu 60 tahun teh disatos balik ku anjeun teh dianggo naon bae eta nu genep nu sesana teh. Dihisab sapertoskeun kitu ku Gusti Allah ku malaikatna urang geus teu bisa ngajawab. Ya. Sabab naon rek bisa ngajawab kumaha engke mah dipayuneun malaikat lisan urang lambai urang dikunci ku Gusti Allah. Anu bakal nyarios engke mah gentosan panangan. Ari panangan teh nu ngalakukeun kana sagala rupi pagawean urang. Ini trek ulin panangan milu kepat. Ngalakukeun pagawean anu goreng leungeun anu ngarampakna teh. Ngalakukeun kana pagawean anu sae panangan anu ngalakukeunna teh. Dulu disaksian ku sampean
sampean ieu anu dianggo kurang sadayana engke mah nyarios dipaineun Gusti Allah Gusti abdi teh ku ieu jalma teh dibawa ulin we ka ditu ka kerkop bae abi mah hayangna teh hejo cokor. Namane bet ngagugugoy abdi teh teu daya teu upaya. Sababan anu marentah kana anggota badan urang teh kolbu urang hati urang. Nya kahayang urang. Ieu nu marentah ka urang. Hayangna teh abi mah jalan-jalan bae, hailing bae, bari jeung balik hailing teh sok lieur abi teh beak duit. Eta suku eta teh ngajawab di paeneun Gusti Allah. Ulin ka mana, ameng ka mana, damel ka mana eta sampean teh pan ka ditu ka dieu teh dipapahkeun ku urang. Sanajan nu boga mobil oge pan nebang heula tuh. Moal ujug-ujug naik kana mobil. Tuluy teh turun tina mobil teh pan papah deui atuh ka tempat rekreasi teh nya. Taetang ke sampean bakal ngajantenkeun saksi. Lamun nu goreng, duh masyaallah. Urang teh geus izin kacida dipaineun Gusti Allah. Abdi mah Gusti sampean teh teh sok diajakna teh ka pangaosan ka pangaosan. Abdi mah sampean teh ngajakna teh diajakna teh ka masjid we jeung ka masjid. Abdi mah diajak ulina teh ka dulur we silaturahmi tara ameng-amengan abdi mah silaturahmi we ngalongok dulur ngalongok baraya ningali keluarga tuh itu mah pan kana perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Sampean dipapahkeun ka Bandung padahal aya dulur di Bandung ngalongok Bandung teh dulur nu di Bandung keur teu damang. Sampean diangkatkeun ka Jakarta pada di Jakarta aya baraya anu hayang nu keur naon teh hajatan rek walimahan urang angkat ka tempat hajatan teh paniat nepangkeun silaturahmi nya eta sampean teh bakal jadi saksi ke majaga di paeneun Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi dina ayat Gusti Allah kade ieu bejakeun ku anjeun Muhammad tepikeun ka umat anjeun saha jelmana anu datang dina poe kiamah mawa hiji kahadean saur Gusti Allah maka keur eta jalma bakal dibalesna 10 kali lipat tina eta kahadean eta. Malah lamun menurutkan penjelasan dina hadis menepikeun ka 700 kali lipat nepikeun kana naon teh berlipat-lipat di anu loba. Ngan syaratna jalma nu ngalakukeun kahadeanana jalma anu mukmin. Anu bener-bener iman ka Gusti Allah jeung ka Rasulna. Golongan an-najiyah teh anu 73 golongan teh nu salamet ngan sagolongan golongan an-najiyah golongan akidah ahli sunnah wal jamaah jalma anu saakidah sareng Kangjeng Rasul oge saakidah sareng sahabatna Kangjeng Rasul. Ieu nuduhkeun kana naon? Dat Gusti Allah Azza wa Jalla teh dat anu maha rahim. Jalma ngalakukeun kana hiji kahadean mawa hiji kahadean dina poe kiamah dibalesna 10 lipat dina eta hiji kahadean. Tuluy bejakeun ku anjeun Muhammad ka umat anjeun saha jalma anu datang dina poe kiamah mawa hiji kagorengan mawa hiji kajahatan maka moal dibales eta jalma kajaba ku pantarna eta hiji kajahatan. Gusti Allah moal ngadolim moal ngurangan tina ganjaran ibadahna jelema
moal ngaluwihan tina naon teh balesan perbuatan maksiatna hiji jalma saadil-adilna. Numawingke jaga di akhirat jalma muslim diampihan kana jalma mukmin diampihan kana surga teh ladang padluna Gusti Allah. Jalma nu maksiat nu doraka diasubihan kana neraka na Gusti Allah teh itu ladang adilna Gusti Allah. Lamun orang diampihan kana surga na Allah itu ladang fadlu karunia ti Gusti Allah. Sabab lamun dibandingkeun kaadian orang jeung nikmat ti Gusti Allah teh jere-jerena acan. Gusti Allah mah bageranana sakapung mah teu kudu dipenta naon perkara nu dibutuhkeun ku urang dicumponan ku Gusti Allah teh. Naon pangabutuh urang dicumponan sakapung mah urang mah tara nyuhunkeun ka Gusti Allah. Numawi lamun dibandingkeun ibadah kahadian urang jeung nikmat ti Gusti Allah teu jere-jerena acan. Renghap anu ieu napas anu ieu nyawa anu ieu teh kudu naon teh nikmat ti Gusti Allah moal kabandingan ku ibadah urang nya ning sakapung mah aya nu teu lancar napasna pan teh sa oksigen sabaraha teh saputing teh kakara dibere teu lancar nya pan urang mah alhamdulillah ieu napas lancar salira sehat, tuangnya kitu ngeureueuh keneh kitu nya. Ieu teh samata-mata nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nawiskeun Gusti Allah teh Maha Rahim, Maha Rahman ka sakadaya makhlukna. Nya, nu mawi urusan ge urusan dina ayat nu kamari Muhammad anjeun teu kudu ngabahas tentang orang Yahudi jeung orang Nasrani. Keun be antep eta mah urusan Gusti Allah. Nya, urang ulah sok mikiran urusan batur. Nya, pikirkeun mah urusan urang sorangan. Kangjeng Nabi parantos ngaturkeun kieu. Tuba liman istaqala bi uyubi nafsihi. Berbahagialah orang yang selalu sibuk mencari kelemahan diri sendiri. Bagja temenan jalmi anu katungkul nyaliksi kana kakurangan sorangan. Kelemahan nyalira tara mikiran kelemahan batur. Kagorengan sorangan tara mikiran kagorengan batur. Ya, pan urang masuk apal hayang apal wae kana kagorengan batur deh kana kelemahan batur deh. Lain urusan. Ya. Moal ditanyakeun wala tusalu an ashabil jahim Muhammad lain urusan anjeunkeun bae jalma nu kufur nu musyrik mah. Jalma nu mung diatur ku aturan Gusti Allah mah keun bae eta mah urusan manehanana. Lain tanggung jawab anjeun wala tusalu an ashabil jahim Muhammad anjeun moal dipenta pertanggungjawaban ti jalma-jalma anu mana eta jalma teh ahli neraka jahim. Ieu hebatna aturan Islam. Ulah mikiranna batur pikiran mah diri sorangan. Nya Tuba liman istaqala bi uyubi nafsihi walam yastaqil bi uyubi ghairihi. Teu katungkul mikiran naon teh kaaiban batur. Mun aya batur nu laporan kaaiban batur kitu-kitu tong didengi bae. Heueuh bueuk wae. Nya lain urusan urang eta mah. Nya anu kudu pikirkeun teh kaaiban sorangan kelemahan sorangan. Memeh urang ngagogoreng ka batur pikirkeun heula kembalikeun heula kana diri pribadi sorangan.
Karena diri pribadi urang nyalira naon perkara anu kurang di diri urang. Nya anu jelas kagorengan anu dilakukan ku batur terkadang eta kagorengan anu dilakukan ku batur teh di hiji waktu dilakukan ku urang sorangan. Malapan pang temenang nyacad ngagogoreng batur sehingga keun dina hiji katerangan dijelaskeun lamun aya jalma nu ngahina jalma nu sejen eta jalma moal wakadi maotan ku Gusti Allah dina kahirupanana salagi can ngalakukeun perbuatan anu dilakukeun ku jalma nu sejen. Naudzubillahi min dzalik. Nya ieu kudu ngajadikeun warning perhatian keur urang sadayana. Naon sababna urusan batur mah lain tanggung jawab urang. Pagawean maksiat batur mah lain tanggung jawab urang, eta mah urusan manehanana jeung Gusti Allah. Keun bae urusan kaula ceuk Gusti Allah jeung eta jalma. Wala tusalu an ashabil jahim. Muhammad moal ditanyakeun anjeun moal dipenta pertanggungjawaban ti jalma-jalma anu mana eta jalma-jalma teh ahli neraka jahanam. Ahli neraka jahim. Jadi adilna Gusti Allah jalma nu ngalakukeun kana hiji kagorengan dibalesna teh hiji nya ieu nawiskeun kana Gusti Allah teu ngadolim kanu jadi hambana kanu jadi abdina nya geura urang bacakeun ayatna man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha man ari saha jalma amila anu geus migawe ya jalma-jalma mukmin minal mukminina ti jalma-jalma mukmin hasanatan kana hiji kahadean falahu asru amsalihha artina tina ieu ayat man jabil hasanati falahu amsalihha teh saha jalma nu ngalakukeun amal tireng-rengan jalma mukmin kana hiji kahadean maka keur eta jalma bakal meunang 10 lipat ganjaran tina eta kahadean nya tegasna dicatatkeun keur eta jalma anu datang dina poe kiamah mawa hiji kahadean dicatatkeun ku Gusti Allah mawa 10 kahadean. Hiji kahadean. Nya mawa hiji kahadean jaga dina poe kiamah balik ka alam akhirat boga hiji kahadean maka bakal dibalesna teh 10 kali lipat dina eta kahadean. Malah lamun menurutkeun hadis anu tadi mah anu diriwayatkeun ku anu diriwayatkeun ti Gusti Allah anu disebatkeun hadisna hadis qudsi teh dawuhan Gusti Allah anu teh dimuat dina Al-Qur'an eta teh namina hadis qudsi nepikeun ka 700 kali lipat dibalesna ku Gusti Allah hiji kahadean ila adapin kasiroh nepikeun ka berlipat-lipat anu loba anu latan hasir anu teu karingkes hitunganana ya ieu teh dijelaskeun dina surat naon teh dina surat Ibrahim alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabitu wa far'uha bisama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha ya jelema nu nancepkeun hiji kahadean sapertikeun ka sajaratin thayyibah sapertikeun tangkal anu hade
aslu hasabitu wa far'uha fis sama. Pokona puhuna nancep di muka bumi tapi dahana aya di langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Datang buahna eta kahadean teh setiap waktu biidni rabbiha. Ya, kalayan idin pangeran. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Saha jalma nu ngalakukeun anu datang dina poe kiamat bari jeung mawa hiji kagorengan, maka saur Gusti Allah fala yujza illa mislaha, moal dibales eta jalma kajaba ku pantarna eta kagorengan. Wa hum la yudlamun. Ieu jalma-jalma kabehanana di akhirat teh moal aya anu didolim. Ieu jalma-jalma teh hartosna didolim dikurangan ieu jalma-jalma, tina ganjaran taatna ieu jalma-jalma. Moal dikurangan lamun urang boga ibadah 10 rupa dikurangan jadi 8 moal. Nya, lamun urang boga kahadean 10 pasti 10 didatangkeun ke jaga dina poe kiamat. Lamun boga kahadean 100 engke datangkeun didatangkeun ku Gusti Allah jaga dina poe kiamat moal aya nu didolim. Kalayan eta nu hiji jadi 10 lamun 100 jadi 1000 nya minimalna hiji jadi 10 dibales nanti 100 jadi 1000 dibales nanti itu minimalna jaga di akhirat. Jalma mawa hiji kahadean dibales 10 kali lipat mual aya nu dikurangan tina ganjaran ibadahna eta jalma-jalma nu matak sing yakin. Ya, urang masih kena dipaparin kesempatan ku Gusti Allah sakantuna yuswa urang anu ieu. Ya. Urang teh ieu teh nambah hari, nambah dinten, nambah waktu, nambah jam, nambah menit. Anu pada intina mah rai dia urang teh ngadeukeutan kana alam akhirat ngajauhan alam dunya. Ya. Dunya beuki ditongongan. Nu matak nambah umur teh lain kudu jojogedan naik. Nya. Nambah umur teh urang teh kudu sedih. Lamun urang jatah umur umpamana 50 tahun ayeuna geus sakieu tahun berarti tinggal sesana. Nambah umur teh ngurangan tina yuswa urang sadaya. Namawi Luqmanul Hakim wasiat kanu janten putrana, ya bunayya anaki. Di mana ngaliwat sanapas tina napas anjeun maka eta teh nyatana mah geus ngaliwat sanapas tina umur anjeun. Urang sok nganapas ngarenghap. Ya, ngarenghap unggal waktu teh. Tah renghap anu ieu teh sarenghap anu direnghapkeun ku urang nu jelasna mah urang teh geus ngurangan tina umur urang sarenghap. Amun sapoe berarti urang teh umur teh dikurangan sapoe, lamun saminggu dikurangan saminggu, lamun sabulan dikurangan sabulan, lamun satahun dikurangan satahun gitu. Anu jelas alam dunya ku urang ditonggongan, akhirat dipayunan ku urang sadayana. Ya dunya mah ditonggongan. Ku urang teh ditonggongan ditinggalkeun, rai poe ditinggalkeun, kitu dijauhan alam dunya. Pante karaos urang teh nya kaditu kadieu angkat-angkatan, kaditu kadieu komo nu sibuk mah taon nyaho geus taun baru deui ayeuna teh asa kakara kamari nyeungeut kembang api. Ayeuna geus rek taun baru deui kitu.
malang keman hariwang naman nunggus deket kana kiamat pisan mah tahun teh bakal karasa sepertikan sabulan. Masya Allah. Setahun juga sabulan. Engke sabulan juga saminggu. Saminggu juga sapoe. Sapoe juga sajam. Sajam juga samenit. Ayeuna ginya sambil-ambil atau di kota-kota besar mengesti karasa waktu. Sibuk jalma teh kitu sibuk ieu dengan kesibukannya masing-masing. Nya nyaho-nyaho geus rek tahun baru deui we kitu pan. Da janten jaga di akhirat teh moal aya nu dolim ku Gusti Allah dikurangan tina kahadeanana nya dikurangan tina ganjaran taatna ieu jalma-jalma jeung moal ditambahan tina siksa kagorenganana eta jalma. Ya moal ditambahan, geus dicabut nyawa mah, geus istirahat lah. Ya. Tukang maksiat eureun maksiatna, tukang nyeun kahadean eureun nyeun kahadeanana, tukang ngaji eureun ngajina. Kitu tukang ibadah eureun ibadahna. Sok ngadua Allahumma jalil mauta ziyadatan li kulli khair. Ya Allah, mugi Gusti ngajantenkeun maut abdi teh ziyadatan li kulli khair. Mautna ieu jalmi teh tambihna kasayan lobana nu ngaduakeun. Nya bertambah-tambahna kahadeana ieu jalma kusabab ngantunkeun warohatan min kulli sar. Ya Allah jantenkeun mautna ieu jalmi teh istirahat tina setiap kagorenganana. Nu keur hirup di alam dunya pagawean nyeun kagorengan unggal waktu unggal menit ngagibah wae nama aya ngagibah online atuh dayana. Nya ai baheula mah rek ngagibah teh kudu kana Bang Barung heula. Nagog heula ibu-ibu teh bari siri siaran dirahulureun Bang Barung. Apal Bang Barung mana teh? Golodog. Yang geus eueuh golodogna ge aya mah. Ngaraluan teras gitu, bari ngobrol, bari siaran, ngadongengkeun, mimiti bener heula ngadongengkeun teh lempeng gitu. Si anu geus lila tara kapangi, kapang ka mananya si anu teh nyaba, si anu teh ka ditu, ka mana? Ka Batam nyabana teh. Ari kitu kunaon jauh-jauh teh nyabana loba nu nagih di dina teh tuh masyaallah pan. Geus mimiti nya hutangna salaput huluna kitu masyaallah pan geus lain-lain deui ngomongkeun teh. Mimitina ngadongeng teh bener nu akhirna mah jadi tebel kayeuna mah dipindahkeun ku setan teh mah ngadongeng teh geus lain dina golodog teh mah dina kamar masing-masing bari ngadapang nya ngagibah teh masyaallah duh setan pinterna mimiti klik nah aya nu ngawe aya kumaha damang alhamdulillah dibales alhamdulillah nya geus kitu teh si anu damang keluarga damang alhamdulillah. Ari si anu tara mendakan damang gitu. Nah, geus mulai di niata. Setan teh ngagilekeun teh jelema tina lempeng kana mengkol. Dina ibadah kana salah teh gampang pisan. Si anu mah ka luar negeri. Kunaon si ka luar negeri? Frustasi si anu mah. Masya Allah. Pan geus lain-lain. Nya iba eta tina naon teh tina HP pan ayeuna mah setan online teh lain bobohong. Nya ngagibah mitna ngomongkeun batur tina HP. Mah bade teh nyarios abi menyerat tungkul. Kade. Mun mane dina bor atawa dina tembok nya naon cek istilahna urang ditu mana vandalisme nya curat-coret teh pararugu nya mane goblok tah eta nyebutkeun nulis mane goblok teh eta teh ungkapan hati leuwih jelas deui eta nya nulis dina WA ulah dikira lain ngomongkeun batur teh itu ungkapan hati kade da moal nulis lamun teu aya tina jero hate atuh nya ieu moal bisa nuliskeun moal nanyakeun lamun lain ungkapan dina jero hate nu matak nulis teh itu sarua jeung ngomong kade nulis teh sarua ngaweat teh sarua jeung ngomong
Malah lebih jelas eta mah hese dipupusna. Nya, sanajan geus dipupus ke mah muncul deui. Wis, na ieu nah teh status teh balik deui teu meunang dihapus. Ai sing goreng status goreng gitunya. Masya Allah. Kade apa teh gunakanlah sebaik-baiknya. Nya, ningali umpamana kejadian di luar negeri, kejadian anu matak memilukan tah beureun anggaplah keur ibroh teu nanaon. Silaturahmi boga dulur jauh geus lila teu papanggih WA teu nanaon kitu. Ari masalah ngagibah ngomongkeun kaiban batur mah ulah ditapelkeun dina HP sabab engke mah moal bisa diedit deui kade. Nya geus moal meunang dihapus. Geus dicatet ku malaikat tulisan urang teh dihapus dina HP-na eueuh ke malaikat mah geus aya catetanna mah di ditu. Ya kan? Tah sakali deui Gusti Allah moal ngadoli. Nambahan siksa dina kagorengan urang anu dilakukeun ku urang tah eta nu bakal dibales nanti ku Gusti Allah. Hiji kagorengan kalayan dibalesna hiji kagorengan deui moal dilipat gandakeun jadi 10. Ya nauzkeun Gusti Allah Maha Adil, Maha Rahman Rahim, Rahimna. Ya beresnya ayat ka sabaraha ieu teh? Pantun kapayeunan naon eta? Qul innani hadani rabbi ya dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadil imam jeung ari Syekh Qadi al Imam Fahruddin Syekh Qadi Imam Fahruddin al Arsabandi urang Arsabandi karena bukti ieu Syekh Qadi Imam Fahruddin Raisul A'immah eta pamimpinna para imam di Marwin di daerah Marwin. Wakana jeung buktosa Sultan Nuraja ya tarimuhu eta anu ngamulyakeun ka ieu Syekh Imam Fahruddin. Nu handap aya tah panghandapna halaman 17. Goyatal ihtirami kalayan antekna ngamulyakeun wakana jeung buktos ieu Syekh Qadi yaqulu eta anu nyarios innama wajadtu hadal mansab innama wajadtu pastina geus manggihan kaula hadal mansabi kana ieu kaagungan bihormatil ustadi kusabab ngamulyakeun anu jadi guru. Kahini
mangka saestuna hari kaula kuntu geus bukti kaula ahdamu ustadi eta anu ngahidmah kanu jadi guru kaula al-qadi Aba Yazid tegesna kasih qadi Aba Yazid Ad-Dabusi urang Ad-Dabusi wa kuntu jeung bukti kaula ahdamuhu eta anu ngahidmah ka ieu guru kaula wa atbahu jeung sok masak kaula toamahu kana katuangan guru kaula wala akala jeung taranuang kaula minhu tina eta katuangan. Masih kene nguningakeun bab ngamuliakeun kana ilmu nyaeta paslun pitadimil ilmi wa ahlihi nguningakeun masalah ngagungkeun kana ilmu jeung ahli ilmu kalayan penjelasan anu tipayun ngajelaskeun ma wasola man wasola illa bihurmah mual nepi jalma anu nganepikeun kana martabat anu luhur mual nepi kana martabat anu luhur jalma anu nganepikeun kecuali bisa nganepikeun teh bil hormati ku sabab ngamuliakeun kana ilmu jeung ngamuliakeun ka ahli ilmu mual hasil ilmuna mual manfaat ilmuna lamun teu ngamuliakeun kanu jadi guruna. Ieu saur dina katerangan nu ieu. Tuluy deui saur dina eta katerangan wala sakoto wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmah. Wa ma sakoto mana manapi muaragrag jalma tina martabat anu luhur. Wala sako wa ma sakoto man sakoto jalma anu ragrag dina martabat anu luhur teh illa bitarkil hurmah kajaba ku sabab ninggalkeun ngamuliakeun kanu jadi guru. Jadi secara syariat
nepi na kana anu dituju kamuliaan tina sabab ilmu, kamhurmatan tina sabab ilmu teh ku sabab urang ngamuliakeun anu janten guru. Rag-ragna urang tina martabat anu luhur ku sabab urang ninggalkeun ngamuliakeun kanu jadi guru. Itu nu jadi sababna. Ya, teu sakedik nu palalintar ngaosna tariasa lalami gitu. Tenepi kanu jadi ditujuna ku sabab teu ngamuliakeun kanu janten guru. Malapan saur Sayyidina Ali karamallahu wajha nya ari Sayyidina Ali karamallahu wajha teh anjeunna teh mantuna pisan sajabi alo pituin oge mantuna Kangjeng Rasul nya Sayyidina Ali karamallahu wajha teh mursyid urang sadayana, guru urang sadayana. Malah-malapan pangeran saha Kian Santang mah ngaguruna ge kaditu langsung ka Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali karamallahu wajha anjeunna ngaturkeun ana abduman allamani harpan wahidan minadini. Kaula abidna hiji jalma anu geus ngawurukan ka kaula hiji huruf tina urusan ilmu agama. Nu nu kajantenan dipangarsa di Bahyai Abu Mansurnya anu di Lirboyo anu di naon teh tayangkeun di Trans 7. Eta jalma teh kulantaran ku bodona teu hafaleun. Lain santri ngahambakeun diri tapi memang kakitu kakuduanana seorang santri kanu jadi guru teh hayang manfaat ilmu teh kudu kitu. Da teu pernah masantren nu ngomongna asal ngomong wae keun bae hampura meureun nya. Teu hafaleun tata carana sapertikeun kumaha ngaji teh. Beda jeung sakola umum atuh guruna ge pugu aya naon teh eta teh aya pengakuan ti pamarentahna, aya tunjanganana, aya gajihna, bangunanna geus teu kudu mikirkeun neangan duit keur ngabangunna. Nya hayang nyeun madrasah karingen ta ka pamarentah, hayang nyeun sakola karingen ta ka pamarentah, fasilitas naon nu teu dibere ku pamarentah keur ilmu pengetahuan mah. Kade engke majaga di akhirat dituntut pamarentah teh kade. Da sarua ieu ge nu di madrasah ge ikut menaon teh mencerdaskan bangsa atuh nu di pasantren ge sarua. Anu teu dibere subsidi bangunanna, anu teu dibere naon teh bantuan bangunanna teh sarua tugas nama sarua di payunan pamarentah teh sarua ikut mencerdaskan bangsa. Tapi pada bukti napan lain deui. Nya ilmu agama mah dikesampingkeun, giliran runtuh we kakara dipermasalahkeun. Pokna teh salah itu salah ieu, nah lain teh baheula atuh perhatikeun pasantren. Nya lain ieu mah rek aya diperhatikeun kudu dijieun heula yayasan. Nya ieu tinggalna teh tari perhatikeun teh tugasna eta madrasah, tugasna pasantren teh sarua ingin mencerdaskan bangsa, ingin mendidik bangsa supaya jadi bangsa anu naon, anu alus. Nya ari giran sakola anu menimbulkeun tawuran diperhatikeun. Aya budak madrasah tawuran teh sajaba ngadidik mencerdaskan bangsa teh madrasah mapan mendidik akhlakna, akidahna, pondasina.
Numatak bager we urang madrasah urang pasantren mah batur dibere urang teu dibere teu nanaon teu jadi masalahkeun bae. Teu dibere ku pamarentah ge madrasah jadi wae bangunan anggeus bae kitu loba keneh kaum muslimin wal muslimat. Nya teu apaleun. Saur Sayyidina Ali ana abduman alamani harpan wahidan. Nya kaula abidna hiji jalma anu geus ngawurukan ka kaula kana hiji huruf insaba wa insa ataqa wa insa istarqa. Upami ngamaksad dijual wae abdi mangga, dimerdekakeun bae abdi mangga, dijantenkeun abdi wae abdi mangga kitu saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, dina ieu katerangan rek ngalalakonkeun Syekh Qodi nya Syekh Qodi Imam Fahrudin urang Arsabandi anjeunna buktos anjeunna teh pamimpin imam nu aya di daerah Marwin. Nya jadi Syekh Qodi Imam Fahrudin teh urang Arsabandi anjeunna buktos pamimpin hiji nante para imam nu aya di daerah Marwin. Muakana sultan yahtarimuhu goyatal ihtiram. Buktos pamarentah dina waktu sarita, raja dina waktu sarita ngamulyakeun ka eta Syekh Qodi Imam Fahrudin teh goyatal ihtiram kalayan antekna ngamulyakeun. Presiden wae ge ngagungkeun nya eta katingaling Presiden Prabowo sakitu sungkemna ka Bae Mansur teh nya. Kabah Kiai Mansur teh sakitu anjeunna naon teh takdimna eta presiden wae ge. Tanu kajantenan eta teh wa kana yaqulu eta Syekh Qodi Imam Fahrudin anjeunna ngadawuhkeun sapertoskeun kieu. Innama wajaddu hadal mansab bi hurmati ustad. Pastina kaula geus manggihan kana ieu kaagungan karena ieu kaluuhan kaula nyaeta naon kaluuhan nu kahiji anjeunna jadi pamimpin imam nu aya di daerah Marwin teras anjeunna dimulyakeun kuno janten sultan kuno janten raja kalayan antekna ngamulyakeun ka anjeunna maka anjeunna ngadawuh kaula mendakan kana ieu kaluuhan teh kana ieu martabat teh kana ieu kaagungan teh ieu teh sababna teh bihurmatil ustad ku sabab ngamulyakeun kanu janten guru kaula. Fa ini kuntu ahdamu ustadi maka saestuna ari kaula buktos kaula teh ahdamu ustadi ngahidmah ngahidmah teh ngaladosan ngahidmah kanu janten guru kaula Al-Qodi Abayajid Adabusi guru kaula teh jenenganna teh Syekh Qodi Abayajid urang Adabusi. Kaula ngahidmah ka eta guru kaula anu jenenganna Syekh Abayajid Adabusi. Naon ngahidmahna anjeunna eta Syekh Qodi Arsabanan teh Qodi Imam Fahrudin teh wa kuntu ahdamahu kaula teh ngabujang ngaladosan kanu janten guru kaula ka Syekh Qodi Abayajid urang Adabusi teh wa atba'atu amahu kaula sok mangmasakeun kana katuanganana nya wala akala minhu kaula taranuang tina eta pasakan anu dipasaku kaula teh ieu naon teh ngahidmahna saha Syekh Imam Fahrudin anjeunna ngahidmah ka saha ka Syekh Qodi Abayajid urang Adabusi anu matak ngajantenkeun sabab eta Syekh Qodi Fahrudin teh anjeunna kenging martabat anu luhur kenging kadudukan anu luhur janten imam para naon teh pamimpin para imam nu aya di daerah Marwin oge dimulyakeun kuno janten raja nate kalayan antek ngamulyakeun teh tina sabab ngahidmah
ngahormat kanu janten guru ieu ngaja dilalakonkeun ieu teh dina kitab ieu teh lalakon sohe kadenya bisa boga pertanyaan beda teh apal hungkul daerahna mulai di Cihuni mah bakal apal itu daerahna teh ieu teh lalakon nu aya dina ieu kitab teh lalakon sohe buku pengarangna anu nganggitna anu naon teh anu ngarangkana ieu kitabna kantenan Syekh Ibrahim Ismail tepat masa nya Syekh Jalil Syekh Ibrahim bin Ismail nya anu ngarangkana ieu kitab teh ngalalakonkeun ieu sejarah teh supaya ngajadikeun eunteng keur urang sadayana minimalna urang hayang mepanggih jeung kamuliaan ilmu teh urang teh kudu apik dina nalika keur ngajina sabab ieu kitab Talimul Mutalim teh hartosna teh cara ngaji keur jalma nu ngaji gitu cara ngaji keur jalma nu ngaji supaya hasil ilmu anu manfaat kantun wasehul imam al-ajal samsul al-himah al-halawani qad kana yahruj kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura wallahu alam bisawab.